Nadoman saung prihatin digurit ku patatang Sumarsono ais pangampi mangle. Urang nincak sasisiam bari prihatinan dangan korona marga lantaran seset kahirupan lungsur cocobiti Gusti sasalaga ngastos pasti ticinanya barmimiti ngintip-ngintip kana pati dipereken jumaahan kitu deui pangaosan berjamaah tarawehan di bumi wayahna pisan dipahingun ruang riung sanaos urang sakampung teu kedah janten bingung mana komo teras linglung merecon jeung bedi lodong kapak sajanten haroong ngabuburit bakal towong pangulinan ge molongpong dipahingun bade mudik sanes sepeda sirik pidik wayahna sabar sakedik nyakeun bae ulah ceurik ulen jeung kupat lebaran tumis-tumis opor hayam uih bolu jeung ranginang moal seueur anu midang sasalaman bari anggang mas perkapangambung nutupan masing ikhlas ngarandapan waktosna hampuraan kaderenten piknik ngabring anggoan manigarinding nongton gajah sareng pesing pan eta sami dipahing palaina dran ka kuburan wayahna di katebihan doa mah moal nyalahan bari tara sumpang simpang mending urang tarimakeun cocobi nu ditakdirkeun sadrah turkeun nyapirakeun Allah ge